Bah Haji punten abdi ieu bade menta pelet Bah Haji. Pelet naon teh pelet laut mah tuh di toko loba le meta Pak Haji baju mah teu buka toko pelet henteu. Sanes nu eta Bah Haji anu jeung jaukan teh aning jeung kaparawan. Oh, jang jawokan ke jang jawokan mah jang jawokan ge menanya insyaallah di ieu meunah di ijabah jang jawokan ge. Yang urang bacakeun jang jawokan. Mudah-mudahan cing di ijabah. Bah ulah sieun ayeuna doa teu diijabah. Doa pasti diijabah eta mah janji Allah. Nu sieun mah ye sahabat Rasul ge Sayyidina Umar bin Khattab. Nu sieun mah justru urang ayeuna teu meunang hidayah ti Allah gitu. Sok adalah urang jampe nya ku jang jawokan. Mudah-mudahan yang penting yakin jang jawokan arek naon ge. Ye urang bacakeun jang jawokana. Deuleu si manteuleu dideuleu ku mata kueu ditilik digigir lengik. Ditempo di tukang lenjang, ditempo di hareup sieup. Mangka ulas mangka asih sia ka badan awaking. Candi buka ieu gini. Cereng. Yang penting mah kobul gitu. Kobul kepengen jadi paket.